Tepung tapioka kucai aduk nepi ka rata. Asupkeun luyuran tepung tapioka kana panci, tuluy masak dina api leutik nepi ka adonan kandel. Tambahkeun bawang bodas jeung daun bawang aduk nepi ka rata. Tuluy eusian adonan kana wadah anu geus diisi tepung tapioka. Adonan tapi ulah diaduk rata. Tuluy bentuk adonan sesuai salera. Saenggeus eta, tumis adonan anu geus kabentuk tadi ku minyak haneut dina api leutik. Geus asak, piceun jeung solokan. Geus eta cireng siap disajikan.